ningali budak nuker ulin jeung bapakna diurus ku bapakna, sok aya rasa reueus ku tanggung jawab dan jadi bapak. Oge aya rasa syirik kamaranehanana, nu aya keneh kasempatan jang ngabagjakeun kolotna. Tekos urang anu geus ditinggalkeun ti saprak abus SMA. Urang apal loba jelema anu di saprak lahir ge geus eueuh bapakna, atawa budak leutik anu ditinggalkeun ku bapakna, budak yatim anu dipikarunyaeun ku batur. Tapi cek urang mending kitu sakalian. Laina urang teu syukuran. Urang milih kitu kulantaran budak leutik mah moal ngarasakeun nyerina hate ditinggalkeun ku bapakna. Can lila meakeun waktu jeung bapakna, dicumponan kabeh kahayangna, dipikamelang ditinggalkeun jalma nu deukeut jeung geus lila dina kahirupan urang. Nyerina kacida moal kagambarkeun, moal kapedakeun atawa kaubaran. Didinya urangan bisa narimakeun keayaan, da kabeh makhluk ge pasti maot, jeung moal bisa dihirupkeun di dunia. Asup SMA, urang kaleleungitan pisan. Hayangna naon teu bisa kacumponan. Nya karunya oge kasih emak anu ngabiayaan sakola ku sorangan. Hiji mangsa si bapak pernah ngomong kieu, "Jang, hirup mah kudu kuat, kudu bisa ngalewatan nanjak muduna kahirupan. Sang hareupan pasolan ku pasemon nu alus, jeung ulah poho syukuran kanu maha kawasa." Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, sangkan hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinangih bagja, salamet dunya herat. Jang cing jadi jalma soleh. Eta pepeujeuh si bapak ka urang, pamundut manehna keur nyang hareupan hirup. Ku kituna najan nyeri jeung rarasaan liana, urang kudu bisa nyang hareupan hirup ieu, kudu jadi jalma anu sukses, bisa ngakolahkeun keluarga, jadi imam nu alus jiga si bapak. Ngan hanjakal si bapak maot ti heula. Tidinya urang boga pamadegan, kudu bisa ngabagjakeun si emak. Meh si bapak bangga ningali budakna bisa jadi jelma nu leuwih bener ti manehna. Matak sok keuheul amun ningali budak anu keur ngalolowarakeun diajar teh. Teu apal hesena kolot neangan duit. Wani uniko
wani ngalakukeun pagawean anu teu penting, loba bobogohan, sagala we diasaan. Padahal mahnya meumpung kolot duanana aya keneh, bisa keneh ngabagjakeun kolotna. Da atuh kolot mah teu menta nanaon, ngan kur menta diajar sing bener, sangkan jadi jelema nu leuwih sukses ti manehna. Ngan kitu gampang sabenerna mah jadi budak teh. Ngan meureun ayeuna mah lolobana hayang jiga hewan. Hirup teh kurahardolin we. Geus lila mah eueuh mangpaatna.